bego-bego. Kunaon aing pakai acara salah ngomong segala. Kumaha eta lamun budak beja ka jelema, isin banget aing. Aduh, sial luangan. Heh, kunaon ka pempe segala dik. Si yang nyebut boncel kain kulpen gecan pernah nyebut boncel. Juragan, sing digantung doang aing. Gawat ieu mah. Aduh, gawat ieu mah. Nyumpet mana nya aing? Naonnya aing kepergok jeung juragan bae, suwe dongan. Rumah raras aing kepanggil jeung juragan. Saya tenang ke tanggal kelapa. Dia tahu anak buah si juragan. Woi, pernah aja nang ke tanggal kelapa. Woi, pernah aja nang ke tanggal kelapa bae. Teh eling sia. Aris sia kuna ngegit aing. Woi, eling we, eling. Eling. Nah, siapa aing weling? Asa kunana tuh? Shh. Udah kan ning. Bos aing. Mana? Tuh, ini sekarang live. Dia cuma daun caur tancap gendul. Sia itu ngomong. Jore gitu bos aing. Awas. Aris sia dek kemana? Coba ngomongin sia ge. Gila. Eta budak molor bae. Apa jahilan ku aing. Ya naonnya? Golok. Make gaji. Kere gaji mesin. Atuh pae batur make gaji mesin. Hiji deui yeuh. Pake BH. Tapi BH-na eueuh. Apa pake dom-doman? Sama Barca keluar. Woi, maksud dia naon ngajalan aing? Kabur. Beunang koing jeung sop sih koing. Eungkeun eta budak koing, amun beunang koing pites koing. Leungeun dik sirah, papisah koing. Kau baru ruk jantung aing nu ngalaan. Saya budak aing mah ngalu. Bener gidik bae. Sia deui. Sia kunaon umbak-ambek bae. Nyaho engkeun ngeunah hees, eta budak leutik ngajalan aing. Emang segede saha budakna? Dek ieu, dek sia leutikan. Boga anak buah aing. Wah, nyer masalah bae eta budak. Emang sia boga anak buah? Aing boga anak buah hiji-hiji na ge eta doang keumpleng dina. Setelah ari kitu main cabut heula, bejakeun ka anak buah sia. Leungeun jeung suku parisah koing beunang mah. Iya. Eta bibit ware baragus amat nih sayo. Kotak-kotak sayo bobos bocet. Woi bocet, asa kerenaan teh dia. Aing di kebon aing, aya sia. Aing di kebon batur, aya sia. Emang sia teu bosan kapanggih jeung aing? Nam di mana wae. Moal nyaho sama hirup aing mah di mana? Ari sia kitu amat coba teh gaya. Sia kerenaan ku kulintingan sorangan bae ku kelong sia. Hirup aing, geus sia kerenaan di dieu. Aing nyangan daun cau. Emang di kebon sia wah, jauh-jauh ka dieu. Daun cau aing eueuh beak, mangkana aing ka dieu ge. Kira aku cocodot beukeun kena daun cau. Geus loba omong. Maksudnya setelah saja ndek nah mungkin besok aing. Iya, aing di kita ngalah daun cau kudana. Kenaon itu si turun saji. Coba aing nanyakeun si boncel yo, sukan manggilnya nah. Woi, turun saja. Nah, ini baru. Enaon sia? Dia manggil si boncel henteu. Enaon sia nyanyakeun si boncel segala. Enaon beja bae ka aing. Keur kamari aing hees, diganggu ku manehna. Ka mana manggil teh sia si boncel? Ari sia kunaon atuh molor bae. Gawe atuh gawe. Pan sia jadi ngabela si boncel ah. Asa lah ngomong jeung sia liar aing lah. Gawe anak molor bae molor. Oh, nu bener eta budak ditanyana teu nyarambung.
Maya ngalananya, doncong na gimana luhur. Oi, 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 oi. Mahanya. Kena ngalain. Maretan kau caulur toy. Mana si Gocir? Kita ada yang nonton kebal amat. Itu si Gocir. Mana daun cowoknya sih ya? Siya mana daun cowoknya? Aing mending nangguan kebal-kebal daun cowoknya tuh menang. Aduh. Bener be, mereka tanggal cowok lalur. Maju kuma. Ye, pikirkan siya, aing balik kalan. Atau sarwa jeung kehead be, ari aing anu ngalak kene-kene mah. Aduh. Apa benernya tanggal cowoknya lalur? Ih, cek nanti dipikirkan gue. Bodoh amat lah, cek kanan ke aing teu ngalak. Roro, Riri, tiga. Hari siya ko na, nga air naik.